Canan, canan. Naon? Beli minyak goreng nu 2 liter cenot gigi. Ya, Nah 2 cenot. tapi lamun maneh bisa ngajawab tilu pertanyaan urang, minyakna ku urang dibikeun gratis. Oke cenot. Nur, balik. Urang mulainya pertanyaan kahiji. Naon kepanjangan MBG? MBG. Mas udah lihat ganteng. Bener. Pertanyaan kedua, buah naon nu paling manis? Buah lil tambah ganteng aja. My little bolu ketan. Bener. Ayeuna jawab pertanyaan anu katilu. Saha tetangga anu di dieu anu sok ngahutang? Mun ngahutang hese mayar. Mun ditagih alesana isuk sore, isuk sore. Cenut, bayar we. Kira aku maneh teh nyaho, urang diderek lu. Imahna anu tukangan imah urang. Terus bayar we cenut. Ya. Nur, nyace, Nur, boga duit tiis, dek nginjem heula sakedeung mah Nur, keur perpisahan budak di sakola Nur, 300 we Nur. Eueuh ce duit tiis mah, aya oge duit panas hungkul, keur bayaran deui. Eueuh ce, keur kosong ayeuna mah. Atuh eueuh 300 mah, 200 we Nur. Eueuh ce 200 oge. Atuh aca masakeun teuing teu boga duit mah. Cicing we kudu miluan. Ih, sidik dikudukeun Nur ku guruna. Anu miluan mayar, nu teu miluan ge tetep kudu mayar. Nya mending miluan we sakalian daripada ayeuna teu miluan tapi tetep bayar. Kan lebar Nur konsumsina. Atuh kitu carana mah ngabebankeun kanu teu boga kelas ece. Oh Nur, maju kena. Mun Nur kena, mun kitu Nur teu miluan teh teu mayar, da ieu mah teu miluan ge tetep kudu mayar. Lieur nya aturan kitu mah. Atuh Nur, bae eueuh 200 mah 100 we. Eueuh teu boga. Maneh mah 300 eueuh, 200 eueuh, 100 oge eueuh. Omong we atuh teu gablek duit. Kan kita tadi ge urang ngabejaan teu boga. Tuh tempo aja masuk masak. Pantes dibejaan teu boga. Ce, barina oge dina bogana. Urang mah hoream kudu mere nginjem ka ece. Naha? Atuh da ece mah mayana ge harales.